bandingkeun maham ilmu jeung salat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Urang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk, semacam di jerona teh. Pohara jasa. Diuk nundutan bae leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah. Pohara jasa. Mantap ngalah ganjaran ngajina nundutan. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh dituda gitu. Itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya hewan. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kambe bau bentek teh salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na
urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit. Eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh. Masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai, kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalaya. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tenan eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV. Eta di Cikupa teh karita. Ambalaya ka unggal kecamatan, kasepatan. Mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat. Ya Allah ya Rabbi teh warang. Jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweanna. Tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga naraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka narakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jaba Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan. Bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ngridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pancak Gusti salat abdi salat, pancak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husukna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Begitu tah. Oh, cek si jalan coba adalah banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah. Babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq.
saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadits, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah ieu lah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog dungdungna. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain orang dia diajak malah teu daekeun dipaksa. Soraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kunaon ye kabeh ye urang mah lain kadieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah amoh sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka pamajikan teh. Bebeja ka balanja malu. Nu kamari pan aya kombalina. Kamari iraha kamari. Kan sia nyokot. Oh, sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuh ka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge kata tangga. Masya Allah. Kuruda ke ka balanja tah. Ka balanja dia tah. Balanja deui ka. Beuh lain ye. Masya Allah. Taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos gitu teh kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang buka duit sabaraha teh 10.000 1.000 heuh belajar boga di sabaraha teh kali 20.000 2.000 heuh sia boga di 100.000 ya belajar 1.000 kali heuh teu naik-naik belajar teh naik-naik geus berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae
naik-naik takos gitu ternyata Masya Allah kurang teh hayang naik darajat orang munggu Allah subhanahu wa ta'ala faktor mana sektor mana orang nu bisa ya urang mah kebenaran bogana tanaga pakai naikkeun darajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pakai naikkeun darajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pakai naikkeun darajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikkeun darajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pakai naikkeun darajat urang dibere dunia coba dunia pakai naikkeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pakai naikkeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pakai teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pakai naikkeun darajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah terus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja lep teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan saya maca naon maca kulca nah yang maca bae engkeuna moal bisa demo ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulhu cak saha cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak saha ngaji dieu sa ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakeun bener cak saha bukan urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-ikhlas yata marrah yata alfi marrah bejakeun ataqallahu da pan eta cak Kangjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep memantek para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nyana undangan aing ngat paruyang ceuk ieu duh ese cek
Oh, puyeng. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ya maca Quran. Nu biasana osok sajuz jeung mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ye. Udah nu ngondang sial. Kas geus ipis ya. Heran lah gua. Dakwah sih kos kitu. Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah bendak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya. Kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, hei salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nyana. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nyana mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae teh mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Iyalah iblis ge iblis. Waduh cekna ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Ki Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walina angka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah bimahril mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah ka Nyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal waka sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana.
dibere budi teh ketegah arti naon budi cagana bahasa Arab jinganan datu diaji kurang cikupa bahasa ortodok bagori maka arti oh surabi beulah aya cengkehan heeh anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta ya cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun bareng aing sok baeud burung tah cek sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina bisa cek sarwiti mun can dibayar moal tuga karek balik heula rek usaha jung atuh didoakeun cek sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin oh teu tanah cintaku tetap padamu masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah nah usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor Ciki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh Ciki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan nah ka 3 bulan Ciki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar masing moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, sanggeus panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendu kula ya greget hayang gegiraan diuruskeun tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum ih Sarwiti paham amat ieu
jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali itu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota pokoknya malah pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung pasar kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirimkan dari itu. Baca Koki Zaid. Panggilan saya. Berangkat Ki Zaid ke itu. Zaid. Ini nama Zaid. Betul Pak. Punya isi yang bernama Sarito yang Cikupa Pak. Betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak. 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, geus Sarwiti narapa. Panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik Sarwiti sia ka ditu balik ke idah geus nya sia 3 kali sucian beres cek Zaid moeng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bogoh sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula ka ditu mah nya kudu leumpang ka pasar kemis segala sia an baku aku teh rakyat Bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah ongkosan ku aing teh pada duit teh 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho tah urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan. Urusan membubarkan pertikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang. Sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi. Udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka. Cukup sakitu kita.
sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa urang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyana nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi, nyala nyokot duit. Sedang sakitu ge. Tuh. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kula mah sakadar nyaritakeun. Tama karasa kareunteut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia. Teu karaksa ngojari sia di neraka. Sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang. Cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kadi itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Deuk nyampekeun hukum doang. Kiai cerahan ke bagi dua bayi. Tolong bagi dua. Aduh, aing disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Qur'an jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Qur'an teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta. Encan ongkos, encan munduran jalan dapur. Emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya. Eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal. Nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmatmu ayah mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati jae kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina di hutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der be diwati geus kadituna mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali
berterus-terus rumah tangga ditanya deh ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun Kak kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh ya nih teu bisa mayar mas kawin Nyi Sarwiti Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk cole icuk cole bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun ku ari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang ku ari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar ku ari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli Nyi Sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja Caki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deh
jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu kuari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun laba dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang mungkus balik. Emang gitu otak urang memang kos gitu sama digalin najazul pasu tuluy nuliskeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangna barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene gres kene teu ngarti orang ketos gres naon sesegna pokoknya gres bacan kagores-gores masih orsinil kene. Nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pasku lastarikeun luluskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkeun pertikahanana tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti ya Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan poean kaopat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun gunjana. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang ku sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa Ki Zaid dah. Kayak kula nungguan aja, iya mah di Cikupa iya, aya toko emas tadinya, silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini Mas Asi apa bukan? Sini, kotek. Ya betul, Mas Asi, timbang. Begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kayaknya semua rosotkan calana. Mesti jingjing calana. Naik ojek, cek tukang ojek, iya bau naonnya. Cenah kiai macem-macem, emang gitu pugu. Datang ke imah, Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku sia ibu kawe siap tempur. Lalu mentakillah yusalliman apa kau tahu kecuali Ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah yakni masrahkeun mas kawina teu meunang Nyi Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran Ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa 'alaiha irda waladiha laba lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-garing dalam sahusana yarda ilam yujad ilahiya lamun aratin nemu angin sopaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajaba yardahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaitu iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa fil asai maka ikut tetap gaduh ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawalaso kultu ngucap ingsun alaso walai salahuman wa utawi kawalaso maiku aranana ikut tetap gaduh ya abi utawi nyegaing As-sahaha wal-aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning wa ini tafaqo maka lamun mubakat ya karane lan nabi wa talabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya Al-Fawqaha tawaing dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika yaikilahum lamun gawe kerna Allah sabawadon gang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwih titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba itu siapa kos gitu. Ieu mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal arti bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah. Dek syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu Ode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan
geus enggeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang dek dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 urang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teuk ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sok itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nu nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teu nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain nunda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah yang mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikeun ka ahli waris
Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan untuk menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui. Tahun kamari hutang 10 gram ku ari 10 gram. Kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit. Ya geus kitu mah teh mah geus babarina ge babarina deui. Geus beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi baka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang ninung kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak. Bantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta. Ngade kuari mah geus teh daek nyusuan si indung teh. Sebae langsung gak embung cenah langsung susu sapi. Geus bae make susu sapi mentak kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi. Ka ditu teh. Geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak-ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu
tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak ta eta ku indung bere lah nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tangke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui ndek kumaha deui Masya Allah ini jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu-kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang mesti salah aing ngomong. Sakali deui beuteung na. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagonan tah masyaallah eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok
bagus jasa ieu geus tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka gitu masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan mana salah kina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salah kina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos gitu jadi tenang emak dukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar rempang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus. Nanaon geus iraha mules geura datang bae geus kadecan mules mah teu kudu. Kitu pangeunaheun tah ke bae. Cuma lain ini harus segera. Wah, ini bahaya cek eta teh. Datang mah ka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain HS aku nunggu dibayar. Ceknya nama naon mun heuh HS di mushola mah bebas. Pan eta mah. Masyaallah karim. Aduh. Taya ngalahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di Timur Tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu kak osok bedek kadang udah burak teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan ba nu sejen
aju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang beundek bae mangga henteu bade masalah bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh meunang nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang ka nu jadi salakina aya ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seseueurna ulama wallahu a'lam fa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadina mah kula moal hayang bebas bae kitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh si pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anakna teh nu tadina ja aya ieu batur mun batur mah tetep teu kudu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu mah lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah dititah ku salakina geus bae ku neng bae lah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan gitu ya sehingga ada kebaliknya aja yang minta bayaran deh Fauqoha fala saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh boka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza intabarat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna intabarat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae Auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangnyusuankeun anak kurang
pamajikan atuh ka urang kasalakina kudu bager lantarannya diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayeuna mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikan anak bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.